Tapi ieu jajaka baturna Bandar Badut teh nerangkeun nu dimaksud badut jalanan teh anu ditugaskeun di alun-alun tapi disebar ka parapatan di hareupeun pom bensin atawa ngurilingan pilemburan. Namun sanes digaji bulanan tapi mah sistem setoran harian. Kumaha maksudna? Bapak ku abdi di pasihan fasilitas kostum badut. Ku abdi ditempatkeun di SPBU Cikadut. Da supados caket kalumur bapak. Ke saban dinten kedah setor 200.000 kumaha? Oh, jika basa kuring keur ngabecanya ngan peda harita mah murah setorna teh ngan 40.000 temal teh. Muhun kumaha kersa? Sanggeus ngahulang sakedapan pamustunganana dinyakeun isukna nya geus jadi badut ngajega di hareupeun SPBU. Saban aya kendaraan anu dieusian BBM di deketan bari ngasongkeun kaleng ka supir atawa ka panumpangna. Nya aya anu marere ngan hasilna tara rata. Poe kahiji asup duit 2.000-an sanggeus diitung jumlahna aya kana 300.000. Lumayan boga 100.000 baweun ka imah. Ngan isukna ukur nampak 180.000. Atuh nomokan 20.000. Isukna kalah turun jadi 150.000. Setor teh jadi nunggak. Bisa jadi jalma baro Senin ari kudu noron saban poe mere mah. Badut jalanan teh loba pisan. Malah batur mah aya anu mekel radio kaset sagala dipiri ku dangdut. Sakali mangsa keur panas moreret entak-entakan. Topeng badut dicuplak ngeungap eueuh hawa atuda. Pareng kakeleyengan ngarayuda ngasong-ngasongkeun kaleng lumayan loba anu mere. Malah aya anu mere 10.000 rupiah sagala. Heug budak geulis anu merena oge nyodorkeun duit teuh tina kaca mobil mewah. Nyaho leuwih babari pada mere lamun topeng badut teu dipake akhirna jadi kabiasaan. Saban ngarayuda saban topeng dicuplak, jigana ari dicuplak mah nurek mere teh karunyaeun. Watir geus aki-aki kitu dedai kanan jadi badut. Heueuh meureun kitu nyaritana. Geus awe atuh mang isuk pageto mah tong teuing mamake pakaian badut. Moal kudu setor duit kanu anu boga seragam badut. Cek patugas SPBU bari ngeh ke iseuri. Atuh ari kitu-kitu teuing mah meureunan aing teh nya badis we bara main. Embung hari jadi tukang musafir teuing mah tembal teh bari hate kasigeung. Isukna menta pindah tugas tong di SPBU Cikadut. Geuleuh tah kasih kunyang tukang ngocorkeun bensin. Wargi sakitu anu kapihatur carita pondok anu jejerna badut karya Aan Merdeka Permana. Hapunten anu kasuhun bilih seueur kalepatan sareng kaluputan dina maoskeun ieu carita pondok, ieu carita fiksi karangan Kang Aan Merdeka Permana nu eusina badut. Mugia aya pienteungeun kanggo urang sadaya. Mudah-mudahan atuh wilujeng kantun permios billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.